Kenaon, Ang? Kernaon Ang? Keur para rusing ya aing mah. Keur ngaberang-berangkeun pamikiran. Remen pasea jeung pamajikan masalah nguseup. Rek indit pasea. Rek mancing pasea. Enggak poe durder masalah nguseup. Pedah naon ning jadi pasya wae atuh. Teu sapira masalahna mah. Tita ulang nguseup. Aduh, aing asa puyeng ya pemikiran teh puyeng. Ayeuna coba geura ceng pikirannya 3 poe teu dibere nguseup. Aduh, awak teh linu atuh. Ngeri gitu. Pegal, lain nyeri deui pusing mantak lamun teu dibere nguseup teh. Biasa pokona nama kajenting teu dahar daripada teu nguseup mang mah pusing. Menang tapi ente. Ari meunang mah canda lotre nguseup mah ceng. Hiburahan mang malen hayang lauk. Lain hiburan ngaberang-berangkeun pamikiran. Aneh ceng mang mah ya ku pamikiran teh. Ku pamikiran pamajikan geura. Kumaha eta kumaha cing caritakeun? Ye ceng, kurang kumahanya mang mah geus ngobrol. Kasih bibi teh. Aing ngaran-ngaran nguseup teh ngadukung pemerintah. Da teu kaharti woleh eta mah. Keula nah ngadukung pemerintah kumaha mah? Ye ceng, sok ku aceng pikirannya. Pemerintah teh ngagembor-gembor kekel sedang ceng. Lain ceng. Keuyeub jiga nama teu waruntah. Hiburan ceng ieu mah. Ieu ceng ya pemerintah teh geus ngagembor-gembor. Keur usum corona, urang teh kudu nerapkeun 3M. Naon 3M teh tah? Hiji, kudu remen moyan ceng. Sok ku aceng pikiran. M teh moyan ceng. Nah, ayeuna pikiran ku aceng. Lamun nguseup tara cicing dinu ieu ceng tara eta teh. Naon sababna? Sieun oray. Mang ieu teh dinu caang ya. Berarti menerapkan 3M mang mah. Luka 2. Nah, luka 2. Singkat deh cengnya lamun itu oyak bejaan ku aceng. Siap. Ieu ceng lamun luka 2. Urang teh ulah istilahna nama pagegeye. Jadi menjaga jarak gitunya ceng. Sok pikiran deh ku aceng ya. Mang ting mang nu bodoh, ting bibi emang anu salah pemikiran. Sok pikiran ku aceng. Keceng bisi aya cong leutik sok cenga. Tah, M nu kadua teh kudu menjaga jarak. Sok pikiran ku aceng. Ayeuna sugan aya anu nguseup pagegeye model kieu tah. Eueuh ceng. Justru anu nguseup mah jaga jarak. Sok pikiran ku aceng nya. Dalam jarak. Pagegeye kitu mah ceng teh rapat sih ieu teh bener tuh ceng. Bener. Nah, gitu jadi emang mah bingung teh. Stres hari bingung masalah corona. Efekna ka emang luar biasa. Aduh. Lah pokoknya nama emang maceng ngaran-ngaran nguseup mah geus saha teh ya di dia ya. Moal bisa lepas moal. M nu ka 3. Tah, M nu ka 3. Ieu perhatikeun ku aceng. Nah, emang atau bibinya nu bodohnya ceng. Pemerintah nerapkeun M nu ka 3. Lamun nu ka 3 mah sering mencuci tangan. Nah, di air anu mengalir. Sok perhatikeun ku aceng. Ieu emang tas ngagalai eupan ieu nya. Udah bau kana kokod teh ceng kana baju. Kumang teh meureun kieu nya cengnya ya. Ditunda heula eupan teh. Tuluy emang teh babanyo ka dieu ceng. Model kieu ieu. Tuh. Sok pikiran ka aceng. Mama nerapkeun pisan protokol ceng. Nah bibi ngamusuh wae ka emang. Cek aceng mending kumaha? Teu kahartieun si bibi nya mah. Ceng. Jadi cek aceng ieu hobi nguseup lanjutkeun ulah. Lanjutkeun mang. Ngadukung pisan karena program pemerintah. Eta bener ceng. Jadi ayeuna mah sok nguseup, mending kene nguseup sasobeuna ayeuna. Ulah aya hariwang dicaram ku bibinya ceng. Sok nguseup bae mah. Nguseup. Didukung ku aing tah. Nguseup sia teh itu bodoh. Kaum dangu sadayana rupina video anu nembe salah sawios video anu kadua nya di Tawes Channel kade tong hilap kanggo teras-terasan ngadukung ku nekan tombol like, subscribe sareng komen-komenanya dihandap supados langkung semangat deui kanggo simkuring sareng reng-rengan ngadamel video-video anu sanesna. Hapuntenna dina ieu SIM dina ieu SIN atanapi dina ieu video henteu tiasa nampilkeun sadayana nya.
beres salah sawios kru nuju aya dina kaperyogian hapunten wae namun pesen ti simkuring ka hade tong hilep nguseup ya nguseup bisi bono nguseup kadenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nguseup